Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana di pedar ieu carios sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun wadal Pamungkas karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawita. Sanggeus Badri ngecakeun nini-nini nu digandongna tuluy manehna malik ka tukang anabreh kasampak nini-nini keur nyerengeh wae bari seuri nembongkeun huntuna nu masih keneh beureum ku Cisepah. Tos samet dieu wae nyani abdi mah rek mulang wae ayeuna mah anya ujang nuhun nya tos daek mambentaskeun nini ceuk si nini bari teweleh nyerengeh nya taloba carita Jung Badri nangtung nu maksudna mah rek nuluykeun deui lempangna balik ka imah tapi pohara reuasna Badri barang geus sadar horeng manehna aya dina jajalaneun anu rek ka imahna. Na di sakeliling tempat manehna nangtung ayeuna harieum ku racegna tatangkalan leuweung nu garede saeutik oge Badri teu wawuh ka eta patempatan. Nah di matna ieu teh aing teh duh naha jadi kieu geuning tempatna nya ka mana atuh yeuh jalan anu biasa ku aing diliwatan mun balik kitu galecokna Badri dina waktu harita sabot keur kitu kadenge aya sora nini-nini nya Rita. Ih kunaon Sujang kawas nu bingung ieu. Enya ni bingung pisan ieu teh asana mah sanes ka dieu da jalan ka imah abi mah ni. Ih nya ka mana atuh lamun lain ka dieu mah Ujang. Ceuk si Nini bari nyikikik sorana matak kukurayeun nu ngadenge. Nya Badri teh teu gancang nembalan deui manehna kalah terus bae culang cileung niteunan tempat sabudeureun keukeuh wae najan dipolotot-poloteun oge angger tempat eta teh dina tatampoanna mah mangrupakeun leuweung geledegan. Nya atuh ari kituna mah Ujang memang bener ieu teh geus salah jalan Ujang waktu tadi meuntas rawayan tea. Nya salah kumaha Nini? Nya Ujang salah ngalengkah atuh da lempangna Ujang mah bari tungkul wae teu nempokeun ka jalan nya puguh wae jadi sasab. Ceuk si Nini nyikikik deui sorana leuwih tarik batan tadi. Duh terus kudu kumaha ieu teh ni
uing teh tos teu kuat hayang-hayang gera balik ya iring nyanyautan duh ampun tenang tenang sing tenang wae nya sabarna mah Ujang teu salah jalan teh ngan kahaja we kunini dibawa ka dieu kahiji hijina nini teh yeuh rek minta buluhan wae kahidep nu tos nulungan nini mentas atuh nu kaduana nini meh karunya ka Ujang nini nyaho kana naon anu tos karandapan ku Ujang tah ku kituna nini teh boga niat we rek nulungan ka Ujang kitu oge lamun daek ditulungan ku nini cek si nini gituna panjang lebar nyarita nya badi teh kerung ngadenge kakecapan si nini nya manehna can ngarti sapinuhna kana naon nu geus dicaritakeun cikeneh tapi saenggeus rada lila ngahulang mikiran kana maksud omongan akhirna mah Badri ngalungkeun pananya ka si Nini masihan buruhan sadang nulungan mau tuh Nini ieu teh maksadna ih tah kitu atuh nyanya Ujang lain kalahkah ayoh wae we ngahuleng siga hayam ku teteh lo Ujang mah ieu kituna teh bari rada muncereng si Nini harita nyarita yeuh sabarna mah hidup geus aya di negeri lagi setra hiji nagara siluman oray pangeusina teh kabeh cek si Nini eureun heula nyarita Badri bating ngahep-hep wae Pak neteupna muser kana paroman si Nini ceulina rancung ngadenengkeun kekecapana jeung sieun aya nu kaliwat jadi kieu Ujang ieu lamun daek di ieu nagara teh hidup bisa menangkeun sagala rupa nu dipikahayang ku Ujang maksudna kumaha ieu teh Nini nyaho Ujang teh ieu jalma nu loba kahayang jeung kabingung deui nya ku ayana kitu Nini mah ngajak we ka hidup wang gawe bareng ieu gawe bareng kumaha ni nya ieu nagara teh bakal mere pakaya ka hidup asal nyumponan syarat gebeg Badri ngabeg mimi nusa model kita urus kana jeung manehna mindeng ngadenge carita ti batur ngeunaan muja atawa ngipri samalana lemah cenah geus kungsi lajo mohon cenanya tos aya filmna sadar kana kaayaan nu tumiba ka dirina Badri gewat taki-taki kituna hatena bisa muji muntang ka Gusti Nu Maha Suci sangkan disalametkeun tina sagala perkara nu matak ngabalukarkeun cilaka dunia akhirat manehna rumasa hirupna loba kabutuh loba kahayang pang nama hayang beunghar deui bisa nyenengkeun anak jeung pamajikan komo mun geus ngabayangkeun beungeut nu jadi mitoha anu keur ngajurujus nitah geura misah imah hayang jadi jelema beunghar geus ai kitu geus kataram kituna teh tapi kitu oge lain beunghar ku jalan muja
nu ditawarkeun ku si Nini bieu eta mah jalan ka cida salahna. Najan kumaha oge sahanteuna Badri teh kungsi masantren bari tepi ka tamat oge jadi manehna apal mana nu salah jeung mana nu bener. Kumaha Sujang daek teu bareng gawe jeung Nini teh ieu. Hampunten wae Ni. Abdi mah alim pami gawe barengna kedah ngayakeun perjanjian haram antara abdi sareng bangsa Nini. Ih, halam kumaha Sujang, halam kumaha ieu. Enya perjanjian nu haram numutkeun agama abdi. Apal da pastina oge engke pami bangsa Nini masihan pakaya atawa cindekna mah masihan kabengharan ka abdi tah engkena kedah masihan wadal minangka gagantina tah eta anu diharamkeun ku agama abdi Nini teteg naker Badri nyarita manehna geus buleud patekadanana yen bakal sabisa-bisa nampik kana pagajak bangsa siluman nusa model kitu kumaha wae carana bakal mawa kana kamusrikan leuwih hade paeh ngajapapang tibatan kudu daek muja. Sawatara eta masih di tempat nu sarua aya dina hiji dahan nu kabelang rada gede aya oray hejo nuker ku kuliatan sarua jeung oray nu sejen nu aya di dinya oge eta oray teh bogaeun dua suku jelema ngan anu ngabedakeun ari ieu mah siga nu make mahkota dina lebah puluna kadua panonna telepas melong bae ka Badri dimimiti aya di rawayan kene. Nya saenggeus Badri mere jawaban nu sakitu panjang lebar ngadadak aya angin ngagelebug saguliweurkeun eta tempat parang jeung eta jangelek hareupeun si Nini aya jirim lalaki jangkung badag kulitna hideng lestreng dina dadana anu sataranjang kulit meh melit oray welang anu lelan ngaluarkeun letahna anu cagak dua eta lalaki katembong siga nu ngomong ka si Nini nganduka naon anu dicaritakeun da si Nini ukur katempo unggutan ari ku Badri mah eta lalaki teu katampoeun dina panenjona mah di tadi oge ukul si Nini wungkul nu aya di dinya teh saenggeus dina aya sa menitana caritana tuluy lalaki ngaleungit deui di dinya samemeh ngaleungit manehna katempo ngasongkeun hiji batu ka si Nini. Yeuh Sujang yeuh geuning hidup teh geus nyaho nya kana aturan bangsa Nini tapi keun bae Jang keun bae Nini mah moal maksa daek henteuna mah hak Ujang tamah ieu mah balakadar nawarkeun wae atuh ka Ujang. Nuhun Ni nuhun kuring nolak nya kana tawaran Nini sanes abdi teu butuh tapi alim atuh
kudu sangsara engke dipoe jaga. Heg bae Sujang tenan naonnya meuleun dina waktu ayeuna mah hirup can pati butuh meuleun tapi ieu engke dina hiji waktu lamun hirup lobah pikiran mah nya bisa datang ka dieu bisa nepulan nini iraha-iraha boge pasti we ditarima ku nini. Mangga nini hatur nuhun tos ditawisanana oge nanging pami bisa mah jeung bisa abi teh alim we kedah beunghar ujalan muja nini. Nya Sujang nya nini ge ngarti ieu hirup mah jalma bageur nya ku kituna we atuh lantaran hirup geus daek nulungan mambentaskeun ka nini ieu cokot wae ku hirup anggap wae nya minangka panuhun ka nini ti Ujang nya. Si nini ngasongkeun hiji batu ka Badri nya Badri mah teu gancang narima panona rutret wae ka si nini jeung kana batu bodas herang sagede kaleci song nu diasongkeun nah tong asa-asa Sujang ieu yap tarima geula sing percaya ieu nini mah moal menta panukeurna deui nini mah halatis mere ka Ujang ieu batu teh mahalna we dina gala Ujang mah ieu. Akhirna mah sanggeus dipaksa sabaraha kali ku si nini solongkrong batu teh ditampanan ku Badri. Kade Jang pesakan bisi leungit. Mangga nini hatur nuhun pamasihanana mugia tiasa mangpaat kanggo abdi. Tah ayeuna mah cug we geula mulang Ujang ngan sakali deui inget di mana engke hidup lobah pikiran yang butuh kan ini Ujang bisa datang deui ka dieu nya dihandapeun tangkal 8 ditungtung lawayan sambat ngalan nini Sawitri 3 kali bakal datang nini nepungan ka Ujang nya. Mangga nini sakali deui hatur nuhun kana kabageuran nini sanggeus kitu mah les bae si nini ngaleungit duka ka mana Badri teu reuas deui ayeuna mah sabab geus nyahoeun yen si nini lain jalma biasa. Sedengkeun di luhur tangkal dina dahan gede oray hejo aya nu mahkutaan dina huluna masih keneh aya di dinya. Terus manehna nyerangkeun ka Badri dina teteupanana aya rasa nu teu bisa dikedalkeun ku rewan ungkara. Ari Badri mah teu nyahoeun lamun dirina aya nu merhatikeun atuh. Manehna mah jongjon wae mikir kumaha carana bisa kaluar ti eta leuweung. Tadi cenah poho tenanyakeun ka si nini sabot dina kaayaan keur bingung ngadadak kadenge sora hiji awewe nu halimpu naker. Peuremkeun socana Kakang ngadenge sorak kitu Badri culang cileung nyata geningan kumanehna teu katampoeun ari ngomong namah ngan sorana wungkul nu kadenge asa halimpu lir ngusapan kana liang celina. Tong asa-asa Kakang
peremkeun wae soca kakang nanya dua nana ke oge tiasa kaluar ti ieu nagara ngadenge deui sora nu nitah peureum ka Badri nya atuh geus sabaraha kali nu nitah peureum nya antukna mah nurut oge meureumkeun ka dua matana sabab yakin nu eta ngomong pasti ti bangsa si Luma. Rep Badri peureum tapi angger hatena mah tawaleh wae muji kanu maha kawasa ari sora nu nitah peureum teh horeng bijilna tina lebah oray hejo aya mahkotaan tea saenggeus nempo Badri peureum mah tuluy eta oray ngaleor mapai dahan anu saterusna mah ngiles duka teuing ka mana disanggeus dirasa rada lila peureum akhirna mah Badri beunta bray bae geus aya di lebah rawayan tempat di mana mimiti dirina papanggih jeung Nini Sawitri atuh sanggeus kitu mah teu loba pikiran deui tuluy balik manehna lempang mentas rawayan sejak mulang ka imahna sareng waktosna seep cenanya mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka tilunya mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.